Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang sadayana dipanjangkeun yuswa. Urang nuluykeun hanca mitra masih dina judul Janji Nu Mawapati anu mana ayeuna bagian anu ka-38. Sumaga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos. Mane masuk ka mana wae nyarita teh. Kuring mah geus teu mikiran anu kadaritu lantaran geus kolot era ku anak. Sok pura-pura juragan maritaeun teh. Teu kedah isin juragan pami bade nikah deui mah. Da sim kuring oge lamun duda mah nya geus tang tuwe ngeureuyeuh deui lah. Cek Mang Ohim bari ngabarakatak seuri. Menggeus Ohim sia sok jadi ka mana karep maneh mah. Jigrek balik mah bisi ditungan ku barudak di imah. Nya kalah terus ngobrol. Hayu atuh mangga juragan. Abdi ayeuna bade wangsul di kantun permios. Mang Ohim harita terus amitan. Nya jig buru ka ditu. Ya geus kitu maleos Mang Ohim indit. Lempangna meninggal gede bangun rusuh. Kawasana mah hayang gancang nepi ka imah. Juragan Pardi ningalikeun kanu keur lempang. Beuki lila beuki anggang satuluyna mah teu kaciri. Juragan Pardi harita can ingkah tina tempatna. Kalah terus ngajan tengah uleng sorangan samalah ras inget kana obrolan anu tadi jeung Mang Ohim. Adina si Ohim teh cenah keur gering. Tapi nya sanggeus diubaran ku barti kampung tilu poe oge geus katingali mending. Kawasna mah jalma nu ngubarana teh lain jalma biasa mata kitu oge. Sigana mah saurang jalma nu luhur elmuna. Ari cenah masa urang awewe ngaranna Julaiha. Umurna aya kana 60 tahunan. Ngaran lantiana teh Majue ari cicingna di lembur Cicukang. Kumaha lamun urang tepungan we ka ditu. Nya sugan jeung sugan manehna bakal bisa nulungan kana kasusah aing. Juragan Pardi harita ngeceuwi sajeroning hatena. Samalah jorojoy boga niat hayang nepungan ka eta jalma. Ceuk pikirna nya sugan jeung sugan bisa mere pitulung ka manehna sangkan bisa leupas tina ancaman bangsa lelembut anu ayeuna ngarah sarta ngancam kana kasalametan dirina sakulawarga. Nya bener mending oge ku aing urang tepungan ka ditu. Sabab aing teh kudu ikhtiar nyiar akal tareka sangkan salamet sararea. Lantaran bisi kaburu aya korban deui ari aing cicingeun mah. Tapi iraha nya ka dituna. Juragan Pardi mikir neangan waktu anu hade jeung salse pikeun indit ka Cicukang. Pikeun nepungan jalma anu ngaran Julaiha atawa Majue. Nah siga nama isukan oge salse. Mending oge gancang urang tepungan ka ditu. Keun baelah pagawean madaya si Ocin anu ngaturna. Sabab urusan ieu mah leuwih penting jadi kudu diheulakeun. Kitu ceuk Juragan Pardi. Akhirna mah meunang hiji kaputusan lamun dina poe isuk rek indit ka Cicukang pikeun nepungan Majue. Nya sanggeus kitu mah koloyong leumpang kalacat unggah kana teras. Terus asup ka jero imah kebat ka tukang. Sup leumpang ka kamar cai gejebur mah. Kesugri kaum dangu kacaritakeun dina poe isukna. Bareng jeung meletekna panon poe harita Juragan Pardi katingali geus sagedang dan menirapi. Sanajan ayeuna umurna geus aya 50 tahun leuwih, tapi masih keneh katempo gagah jeung tegep. Da puguh ti keur ngorana oge Juragan Pardi teh ngabogaan rupa anu kasep jeung gandang.
Matak teu heran lamun anak-anakna anu opat oge mibanda rupa anu karasep jeung gareulis. Da puguh nurun ti indung jeung bapakna. Reng sedang dan Juragan Pardi kaluar ti kamar gek diuk di patengahan. Bito. Juragan Pardi ngageroan ka Bito anu harita keur aya di dapur. Kah, iya bibi mah juragan. Bito gancang dembalan terus gura-giru nyamperkeun. Aya pikir saeunaon juragan nyauran kapun bibi. Tanya Bito bari melong. Bito, cing kuring pangyieunkeun kopi. Tapi gulana saeutik sarta caina kudu asak cing ngagolaknya. Ceuk Juragan Pardi nitah nyieun kopi ka Bito. Ah, jantan bibi teh kedah ngadapal kopinya juragan. Tembal Bito nanya deui kawas anu teu ngadenge. Nya bi, apan tadi geus disebutkeun. Piraku teu kadenge. Dararasaan mah kuring teh tarik ngomong teh. Ceuk Juragan Pardi beri mureleng ka Bito. Sanes teu kadangu juragan, mung bibi teh supanos langkung jelas kitu margi bilih lepat. Manya make jeung salah Bito. Apan mindeng nyieun kopi teh jeung nadei piraku teu apal kana kabiasaan kuring. Mohon laras mangga atuh ke antos juragan sakenap. Tembal Bito harita keneh buru-buru ngaleos indit ka dapur. Geus kitu prakna heula cai kana panci leutik sagelaseun. Lantaran kudu ngagolak. Caturkeun Juragan Pardi. Harita nungguan di patengahan, sabot keur kitu torojol Dani jeung Sarip. Wilujeng enjing ama, ceuk Dani harita gek diuk kitu deui Sarip nurutan. Geuning Dani, Sarip. Jawab Juragan Pardi bari ngareret ke anak-anakna. Bade angkat ka mana ama? Katinggal namah geuning tos dangdos. Tanya Sarip beri melong ka bapakna. Oh, puguh amat teh kaya perlu. Hayang ulin ka imah babaturan. Geus lila teu panggih sarta sakalian aya obrolkeun. Di mana rerencangan ama teh linggihna? Sarip nanya deui lantaran hayang nyaho. Tadi dinya di daerah Dago. Jang Dani. Eta mobil anu sedan hideung ulah dibawa ka tokonya. Lantaran rek dipake ku ama. Eta we make anu hiji deui keur kaditu ka dieu mah. Juragan Pardi bebejana mah rek ulin ka daerah Dago. Sok padahal anu sabenerna mah rek nepungan kamaju we anu dumukna di lembur Cicukang. Sumuhun mangga ama teu sawios bade dianggo mah. Walon Dani beri unggeuk. Sabot keur kitu torojol Bito nanggeui baki anu dieusi ku cai kopi 3 gelas. Sok ditundaan dina luhur meja. Mangga juragan cikopina. Aden mangga sakantenan cikopina. Ceuk Bito nawarkeun cai kopi bari ngareret ka Dani jeung ka Sarip. Nya nuhun bi. Walon Dani gap kana gelas terus ditiupan. Regot diinum saeutik-saeutik geus kitu Bito ngaleos deui ka tukang rek neruskeun hanca pagawean. Bareng jeung kitu, torojol Neng Epa gek diuk gigireun bapakna. Prung sakula warga ngarobrol tapi teu lila. Juragan Pardi amitan lantaran sieun beurang teuing. Satuluyna indit mawa mobil sorangan. Kitu deui Dani jeung Sarip oge terus arindit ka toko. Ari anu aya di imah tinggal Neng Epa di baturan ku Bito. Da puguh sapopoena jarang ka mamana. Nya paling oge sok ka pasar atawa ka balong maraban lauk anu jadi karesepna. Lantaran rek neruskeun sakola oge pandaftaran teh kakara dibuka tahun hareup. Kasugri kaum dangu. Kacaritakeun Juragan Pardi anu harita keur aya di satengahing perjalanan.
Mobilna nyemprung ngablesur di jalan raya rek ngajugjug ka lembur Cicukang. Kira wanci jam 10 berang akhirna nepi kanu dituju. Reg mobil eureun jerut juragan Pardi turun saterusna nanyakeun ka urang dinya ngeunaan lebah-lebahna imah majue. Da puguh can nyaho. Tetela geuning teu mata kese sabab pikeun urang dinya mah ngaran majue teh geus teu bireuk. Hampir sararea oge apal sarta terus atuh pada nuduhkeun. Puguh bae juragan Pardi bunga satuluyna ngajugjug ka imahna. Ari mobil ditunda di sisi jalan dipihapekeun kanu boga warung. Juragan Pardi harita asup ka hiji gang leutik terus lempeng leok mengkol ka belah kenca geus kitu mengkol deui ka katuhu. Telila anjog ka hiji imah panggung anu katingali gede jeung weweg. Pakarangana katempo lalening bada resih matak betah. Ieu kitu imahna majue teh. Juragan Pardi ngagrendeng bari melong ka eta imah. Panon rarat reret nitenan kasabudeureun eta tempat anu katingali namah rada tariiseun. Nya sigana mah bener ieu lamun nurutkeun ciri-ciri nama. Tapi naha keur araya kitu. Lantaran katempona mah beut kawas eueuh sasaha. Tapi nya urang cobaan we ketrokan pantona. Itu ceuk juragan Pardi. Serog ngadeuketan ka hareupeun panto. Punten. Punten. Juragan Pardi uluk salam bari keketrok. Tapi can aya anu ngawalon siga nama anu boga imahna teu ngadengeun. Nya terus uluk salam deui. Sampurasun. Sampurasun. Juragan Pardi harita uluk salam deui anu ngadua kalian. Nya bareng jeung kitu di jero imah kadenge aya sora anu leumpang sarta ngadeuketan kana palebah panto. Kolotrak reket brai panto teh muka. Breh katempo aya saurang awewe anu geus kolot. Awakna katingali sedeng kedut henteu begang oge henteu. Buukna katingali geus bodas kabeh sorot panon seukeut mencrong ka semahna. Rampes bade kasaha Ujang? Ceuk eta awewe kolot anu tayalian ti majue langsung tumanya ka semahna. Punten mak. Puguh abdi teh bade tumaros naha leres ieu teh bumina majue etana pisanes. Walon juragan Pardi bari rengku hormat. Ujang terek ka majue. Benar, ieu imah nama samalahnya mah sorangan anu katelah majue teh lain sasaha. Oh, janten salira majue teh. Atuh nuhun atuh pami kitu mah janten abdi teh telepat. Nempangkeun mah abdi pun Pardi. Ceuk juragan Pardi nyebutkeun ngaranna. Sorongkrong ngajak sasalaman sarta gap atuh harita ditampanan ku majue. Jadi hidup teh Jang Pardi nya. Nuhun atuh parantos ditepangkeun. Mangga kalebat jeung tong asa-asa. Dadi imah mama eueuh jalma sejen. Mangga mah hatur nuhun. Nya geus kitu mah majue asup ka jero imah sarta dituturkeun ku juragan Pardi. Gek dariuk dina samak anu geus ngagelar kawas ngahaja disadiakeun. Jang Pardi hari Ujang teh ti mana? Jeung deui aya perlu naon make rurumpaheun datang ka dieu? Tanya majue langsung tumanya ka semahna. Lantaran hayang geura nyaho kana maksudna harek naon make datang ka imahna. Kieu mak. Sateu acana langkung ti payun abdi senja ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bigahan. Wirehna parantos gasik ditampi enggal dipariksa.
nya pamikawit mah abdi teh ti lembur Cibedung. Maksad saja nepangan kasalira emak, margi abdi teh bade nyuhunkeun pitulung. Juragan Pardi nepikeun anu jadi pamaksudana ka Majue. Jadi ujang teh rek menta tulung ka emak. Nah kunaon ujang teh gering atawa kumaha? Cing sok gancang caritakeun. Lantaran jalma anu daratang ka dieu teh nya lolobana masuk anu garering. Walon Majue bari neuteup seukeut. Pami abdi mah sanes teu damang, Mak. Nya lamun teu gering terus atuh kunaon? Puguh oge kieu mah abdi teh. Derek-dek Juragan Pardi nyaritakeun kajadian anu kaalaman ku dirina sakula warga. Timimiti pindah deui ka lembur ditumbu kumawatna bojona Bu Lasmi anu kawilang carana teu wajar. Samalah disusul kumawatna Neng Lisna anu jadi anakna. Anu maotna alatan ngaragragkeun maneh ka jurang. Sarta rupa-rupa kajadian samemeh maotna oge sakabehna dicaritakeun eueuh anu kaliwat. Lantaran ngarah kaharti ku Majue anu keur pogot ngabandungan. Nya puguh bae atuh Majue teh mending gogodeg ngedengi lalakon Pardi kitu teh. Tah kitu mah anu kaalaman ku abdi sakula warga teh. Mugia bae salira tiasa maparin pitulung sangkan eta juring teu ngaganggu deui ka abdi. Juragan Pardi mungkas sakabeh lalakonna. Alah geuning meuni kitu lalakonna teh. Ukur kakara ngadengena oge beut asa matak muringkak mulu punduk. Mamasieun lantaran karek ayeuna ngadenge aya juring bisa maehan jalma mah. Beut asa dina dongeng. Tembal Majue bari jeung gogodeg. Mohon mah pami salangkung mah tangtos sabartos dina dongeng. Tapi da ieu mah leres kanyataan sarta kaalaman ku abdi. Jadi lamun kitu mah ujang sakula warga teh geus diganggu ku bangsa lalembut. Tapi naha meuni kitu-kitu teuing. Naon atuh anu jadi sababna? Tanya Majue paneuteupna teu leupas ti Juragan Pardi anu keur diukareupeun. Perkawis eta mah nya duka atuh mah da abdi oge teu terang. Jawab Pardi pura-pura teu nyaho kana sababna. Jadi asa panasaran mah teh kelanan daguan heula sakedeung mare ka tukang. Ujang ulah ka mamana cicing we di dinya. Mangga mak. Jung Majue nangtung koloyong lempang buru ka tukang. Hari Juragan Pardi mah harita nungguan kalawan sabar. Sanggeus aya kana sawatara waktu Majue geus balik deui bari mawa parupuyan jeung menyana. Gek diuk di tempatna anu tadi sok parupuyan ditunda hareupeun. Cing urang impleng nah jurig naon anu ngaganggu ka ujang teh. Ni asaku eueuh gawe make jeung ngaganggu ka manusa. Muhun mah cobi ditinggal. Agak keun urang tingali tapi omat. Lamun macan beres ujang ulah ngaganggu. Sarta ulah wakaloba tatanya. Lantaran parancah mah bisi gagal sarta paniatan moal laksana. Majue mepelingan ka Juragan Pardi sangkan ulah ngaganggu sarta ulah tatanya. Sumuhun mangga mak. Nya geus kitu mah Majue diukna ngajemprak sila bari nyang hareupan parupuyan. Gereyem mapatkeun jampe pamakena. Kop kana menyan terus dipurulukeun peledung ngukus. Aseup menyan mulak kaluhur bauna nyambuang minuhan kasabudeureun imah. Repanona peureum bari terus jajampean. Juragan Pardi harita sakecap oge teu cacarita. Jempe bae bari nembokeun paripolah Majue anu katingalina menih husu. Jep kayan di mah teu jempling kawas anu eueuh jelemaan. Sarta beut karasa ngadadak jadi keung jeung geuman. Majue katempo bibirna terus kunyam-kunyem. Tapi teuing keur maca naon da puguh teu kadenge.
Dina tetempuan panon batin majue. Harita beut ningali aya tangtungan saurang awewe anu kaayana estuning matak pikawatireun. Baju narangsak sakujur awak naruksak loba tatu gertihan. Harita keur ceurik palilihan. Sarta ngaharewos mere beja ka majue lamun manehna ayeuna datang lantaran rek nagih janji anu baheula teu dicumponan. Sarta rek mulangkeun kanyeri alatan kulawargana geus dibinasa ku saurang jalma anu telenges sarta teu boga rasa kamanusaan. Tapi eta awewe teh teu nyebutkeun saha-sahana. Sanggeus ngomong kitu satuluy nanggilas. Majue teu bisa ningali deui nanaon. Sakabehna poek mongkleng nya atuh sanggeus kitu mah. Berai majue beunta renghap narik napas panjang. Gesangna katara ngoprot ambekana oge meuni kerep kawas anu cape. Ret kasemahna. Kumaha mak nahatos aya anu katinggal? Tanya Juragan Pardi bangun teu sabar. Nya komo we atuh kumaha oge geus katinggal. Naon anu katinggal ku salira mate? Jang, anu katinggal kumaha teh nyaeta aya saurang awewe anu kaayana ka Ciramatak pikawatireun. Puguh oge sedih mak ningalina oge. Manehna tadi ngaharewos ka ma lamun manehna ayeuna datang cenah rek nagih janji. Sarta rek mulangkeun kanyeri ka saurang manusa anu geus ngabinasa kulawargana. Tapi teuing saha anu dimaksudna. Ari sabab manehna teu nyebutkeun saha-sahana. Tak kitu kadengena mah. Walon majue bari neuteub seukeut ka Juragan Pardi. Oh, janten kitu nya mak. Nya kitu. Ari ujang baheula kungsi mere janji ka saurang awewe atawa henteu. Cing sok caritakeun. Ah, dararaosan mah abdi teh teu kantos mak. Walon Juragan Pardi manehna teu ngaku. Sok padahal dina jero hatena mah rumasa lamun baheula geus mere janji anu teu dicumponan ka Nyi Rasti. Lamun ujang teh terus saha atuh anu dimaksud ku manehna teh? Atuh duka abdi oge da teu terang mak. Nyari saterusna kumaha ka hayang ujang? Tanya majue bari mencrong. Ya pami kahoyong abdi mah teu aya deui. Iwal ti hoyong nyingkahkeun eta jurig sangkan teu ngaganggu deui ka abdi sakulawarga. Tah kumargi kitu abdi teh dongkap ka dieu nya mamanawian salira emat tiasa nulungan kana kasusah abdi anu ayeuna nuju di sanghareupan. Jujur mah abdi teh janten tetentrem margi sieun barudak janten korban. Juragan Pardi ngomong nadaria pisan menta ditulungan ku majue. Sangkan bisa mantuan nyingkahkeun bangsa lalembut anu ngaganggu ka manehna. Jadi kitu maksud ujang terek menta bantuan. Sangkan nyingkahkeun eta jurig. Tapi hanjakal jang. Mama da moal bisa nulungan. Lantaran ari ngusir jurig mah lain keahlian emak. Sarta teu boga elmuna. Sajabati kitu mah teh masih keneh lebar kana nyawa. Ceuk majue nyaritana tatag lamun manehna teu bisa mere bantuan ka Juragan Pardi antaran bebejana mah lain keahlina. Sok padahal majue teh embungeun pipilueun kana eta urusan. Da puguh sieun jadi matak ngabalerang ka dirina. Janten salira emat teh teu bisa nulungan ka abdi. Tanya Juragan Pardi katara paromana bangun anu kuciwa. Bener jang, mate teu bisa. Mak, mugi bae atuh salira sing hawatos ka abdi. Nya kedah ka saha deui atuh. Abdi teh nyuhunkeun pitulung. Juragan Pardi ngomong na estuni ngalengis matak pikarunyaeun. Jang, hampura mate moal bisa nulungan.
Lantaran apaan tadi oge geus disebutkeun mama teu boga elmuna jeung lain ahlina. Walon maju we ke manehna bung nulungan ka Juragan Pardi. Ma, sakali deui abdi mundut ka salira. Munggia kersa nulungan ka abdi. Naon bae anu janten pamundut mah sagalana ku abdi baris dicumponan. Asal kersa masihan pitulung ka abdi sakulawarga. Ceuk Juragan Pardi parijeng setengah maksa. Hampura emak lantaran sanajan ujang maksa. Sarta rek mere naon bae anu dipenta. Tapi mama tetep moal bisa nulungan. Lantaran ilmu mah moal cukup pikeun yang hareupana. Janten abdi ayeuna kedah kumaha mah. Piraku mati teu hawatos. Juragan Pardi ngahruk matak pigawatireun. Ya puguh bae atuh maju we teh beut rada karunya. Hatena teu tega ningali kitu mah. Jang, kieu we atuh. Engke samemeh balik ujang ku marek di bahanan cai sabotol. Sarta engke lamun geus nepi ka imah eta cai kudu diaurkeun. Kurilingkeun ka sabudeureun imah. Ku cara kitu susuganan aya maunatna. Lamun kurang mah tambahan we ku cai biasa sagayung terus campurkeun. Lamun dina waktu sataun eueuh deui kajadian nanaon, nya moga-moga kadituna oge bisa nuluy. Tapi lamun aya deui kajadian anu mawa korban, ujang ulah datang deui ka dieu lantaran da geus disebutkeun ti samemehna lamun mama moal bisa nulungan. Jadi ngan sakitu ti mama sarta ulah maksa. Sabab mama teu bisa nanaon. Ceuk maju we akhirna mah daek teu daek nulungan ka Juragan Pardi. Tapi ngan ukurin sakitu-kituna teu bisa leuwih. Da puguh leuwih ti kitu mah maju we teu sanggupeun. Inggis aya kajadian anu teu hade tumiba ka dirina. Ya hatur nuhun atuh mah sareng mungi-mungi bae saatosna abdi dipaparin cai ku mama. Saterasna moal aya deui kajantenan nanaon. Tak kitu pamoga-moga mah kelanan atuh daguan heula sakedeung marek nyadiakeun heula caina. Ceuk maju we harita jung nangtung terus asup ka salah sahiji kamar anu lawangna make hordeng. Ari Juragan Pardi nungguan di tengah imah bari rarat-reret ninggalian kasabudeureun eta tempat. Nya rada lila maju we aya di jero kamar tapi teuing keur naon da puguh teu katempo. Sanggeus aya kana sawatara waktu maju we teh kaluar bari mawa cai sabotol. Gek diuk deui di tempat anu tadi. Jang tak ieu caina. Jing bawa balik ka ditu. Tangke lamun geus datang wanci magrib aurkeun ka sakurilingeun imah. Maju we nyodorkeun cai ka Juragan Pardi. Sumuhun hatur nuhun atuh mah. Jawab Juragan Pardi sarta gap cai teh dicokot terus dialak ilik sarta ditunda deui. Ma, nya pamitos kieu mah ayeuna abdi seja amit bade wangsul. Nah meni buru-buru teuing jang. Ke heula anan atuh meni acan kaburu disuguhan cai-cai acan ku mate. Ah, teu sawios mah. Tos cekap sakieu oge. Ceuk Juragan Pardi terus ngodok saku bajuna sor ngasongkeun amplop ka maju we siga namah moal salah eta amplop teh eusina duit. Mak punten ieu kanggo meser lemareun. Alah naon ujang. Ulah kikiran ka mamakeun bae teu kudu barang bere da mama teu hayang dibere duit. Ceuk baju we kekepehan bung narima kana eta duit. Mak, mangga enggali tampi. Sarengna deui da teu ageng ieu teh paling oge mung cekap kanggo meser lemareun hungkul. Juragan Pardi terus ngasongkeun deui amplop. Nya kulantaran terus diasong-asong antuk nama eta amplop teh ditarima. Nya nuhun atuh jang ari kitu mah ieu duit ku mah ditarima. Jeung deui bener ieu teh da geus teu boga duit keur meuli sopaheun.
majue nampanan duit bari seuri hatena atoh paromana katara marah mai. Ayeuna mah abdi bade permios atunya. Juragan Pardi ambitan deui kanu boga imah cai anu dina botol teu poho dibawa. Nya sok kaditu ari rek balik ayeuna mah. Kade di jalan sing hati-hati. Sumuhun mah mangga atuh permios. Ya mangga ujang. Jung Juragan Pardi nangtung kitu di majue sarta terus sasalaman. Sanggeus kitu jeru turun kaburuan leos indi dijajabkeun ku paneuteup majue. Nya beuki lila beuki jauh antukna teu kaciri. Saterusna majue asup deui ka jero imah. Brug pantona dipeundeutkeun. Kasugri kaum dangu cag urang tinggalkeun heula majue insyaallah muke kahareup mudah-mudahan kasamper deui. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun lalampahan Juragan Pardi. Ngan hanjakal mitra waktunya pialatan mangsa misa cag ieu carita urang tunda heula insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.